ayat 31. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Jeung kami tengah jadikeun nu ngajaga neraka salian ti malaikat, jeung kami tengah jadikeun sajumlah maranehna anging pikeun cocoba pikeun jalma-jalma nu kalupur supaya jalma-jalma anu dipaparin kitab katut mukmin henteu marang-mangeun, jeung sangkan jalma-jalma nu dina hatena aya panyakitan katut kapirin nyarita. Keur naon Allah maparin misia sarupa kitu? Tah kitu Allah nyasarkeun sing saha anu dikersakeun jeung maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun, jeung taya anu nyaho kabalat tentara pangeran maneh anging anjeunna, jeung eta teh taya lian anging panggeuing pikeun manusa.